Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda di mana wae ayana anu satiasa teu manco. Dina dangat ayeuna urang medar dongeng anu enggal. Kamari parantos rengse judulna Duriat di Luhur Ombak. Tah dina wengi ayeuna oge pamirsa ieu teh nya masih keneh aya cenah pakuat pakaitna Duriat judulna ieu teh pakuat pakait namanya mung carios nama benten. Ieu dongeng anu baris dipidangkeun teh nyaeta judulna Kuat Duriat anu nganggitna Bapak Wahyu Adam. Urang doakeun heula ku urang atuh panginten nya. Saupamina teh ama anjeunna parantos ngantunkeun mudah-mudahan dipupuk rahmatna Gusti Anu Maha Suci dicaang padangkeun ditampi iman Islamna teu hilap ka kulawargina anu dikantunkeun mudah-mudahan dipaparin kasehatan digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Anu Maha Suci amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu teh diwedalkeunana nyaeta ku penerbit Macakal tahun 1868. Kumaha cenah ieu pamirsa Kuat Duriat teh? Mangga atuh nya sateu acan dipedar teu kengeng hilap kasadayana subscriber Ki Sunda di like, di komen oge tiasa dibagikeun panginten ieu nya dongeng-dongeng Ki Sunda ka pamirsa anu sanesna. Tiasa ngalangkungan grup WA, Facebook, Twitter, lah serang segala rupi we panginten nya anu kalebat kana media sosial alam kiwari. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Danu ulon kadi heula maneh kami rek aya tanyakeun sur ibu dedah nimbalan kabujangna. Mangga sun tembal Danu rada rewas dumeh ngadenge sora dununganna kawas nu ambek koyongkong nyamperkeun beri rengkuh hormat. Bade aya teroskeun naon teh asun eta kitu perkawis sawah nu di Cimahpar. Ih, lain euy, ibu dedah nempas beri kerung. Eta puguh kami teh rek nanyakeun tina perkara maneh. Eueuh waktu peuting mangkukna. Tah ari harita sabenerna maneh teh tas di mana? Kulon waktos iraha sun Danu katara bangun nu reuwas. Montong api-api maneh. Pok terus terang montong dipinding-pinding ibu dedah merongos. Eta sun wangsul biasa wae neang cai mergi cai teh tara kawur dikantunkeun sok dibedahkeun ku batur. Pek siah wani-wani nyieun ekol ka kami. Tumanta teh kadunungan ngabohong. Na bohong naonna teh abdi teh agan beu paraluun teu wararantun teuing. Ari peuting mangkukna si neneng ngaharewas naon ka maneh? Geuning kadenge ku kami make arek titip-titip kitu. Tuluy sanggeus kitu maneh api-api rieut bebeja rek meuli APC Plus ka warung take oen. Tapi tuluy ngampleng geuning. Nu mata kami jadi curiga. Boa-boa maneh dititah mikeun surat deui ka si Iwannya. Danu ngagebeg reuwas da puguh nya rumasa boga dosa peuting mangkukna teh manehna dititah mikeun surat ka Iwan kabogohna Nunung anak dununganana. Ari manehna mah daek soteh da puguh dititah ku dunungan tur ka Nunung teh nyaaheun pisan kawantu milu ngasuh ti leuletik sedang ari indungna nyaeta ibu dedah teuing ku cerewet jeung keras pisan ka anakna malah ngadenge Nunung hahadean jeung Iwan teh teu disatujuan pisan. Ari lantaran Iwan teh kasebutna buruh leutik anu eueuh pandangeunana dina hal kadunyaan mah sedang ari kahoyong ibu dedah sahanteuna Nunung teh kudu menangkeun jelema jegud atawa pangkat nu saimbang jeung kageulisanana. Ari kitu teh mah sahan nu teureus boga anak kawas Nunung hiji mojang keur sumedang rumaja putri tur alus rupa hade wanda ceuk paribasana mojang lenjang herang bulu mayang teh tetela jeung nyatana. Anu matak munasabah lamun ibu dedah umang keuh boga dagangan barang kode ceuk pikirna nu meulina oge kudu nu boga pangaji lain jore-jore nyaeta hartina Nunung teh kudu menangkeun salaki anu jagud jeung pangkat. Nah make ngahulang sia kaciri tas boga dosanya
hayo bejakeun dititah naon ku si neneng. Ibu dedah ngahauk deui atuh Danu mening ngarenjag reuwaseun. Naon anu kedah diwartoskeun atuh agan. Danu gemper. Eta bet nyebutkeun naon anu kudu dibejakeun. Geus puguh maneh teh tas dititah sambuni ti kami. Pok terus terang rek ngahargaan ka si neneng atawa rek ngahargaan kami. Ih agan nyatangtosna oge ka agan sareng katuang putra sami wae margi sami pangawulaan. Teu bisa jadi sabab lamun maneh sumput salindung ti kami hartina maneh geus kumawani henteu ngahargaan ka kami kudu daek nanggung risikona. Naon teh risikona teh agan? Danu palahak palohok kawas nu ceuleupeng. Biko sia maneh hayang ditundung ku aing. Ibu dedah morongos bari nulak cangkeng. Duh ulah agan sing hawatos we ka abdi. Upami ditundung ku agan abdi teh panginten janten galandangan. Danu lumengi sieun nya ditundungna. Nu matak lamun maneh embung diusir ti dieu pok atuh bejakeun. Maneh tas diajak sailo naon ku si neneng. Ibu dedah nahan seri dumeh lucu nempo bujangna luwalewe arek cerik. Duh kumaha atuh abdi tegan ari bade balaka sok sieun kumaha onam sun. Danu ised-isedan diukna bari ngajetrekan Ramona. Pok ulah asa-asa da kami oge moal naon-naon asal maneh terus terang. Mangga ku abdi disanggemkeun namung mugi ulah didugikeun ka neneng margi bilih pajarkeun abdi comel. Moal sok gada bejakeun. Ibu dedeh teu sabar. Kieu agan. Danu luak lieu heula sieun aya nu ngadengekeun. Salaresna mah wengi mangkukna teh abdi dipiwara ngintunkeun serat ku neneng ka saha? Ibu dedah nyenghor. Sumuhun biasa we ka Den Iwan. Ya Allah, nah eta budak bedegong-bedegong teuing. Eta aku ngayakeun hubungan jeung si Iwan. Dasar budak baleg tampele. Can nyaho kana pamilih. Eta aku keukeuh bogoh ka si kokoro. Ibu dedah gogodag bakat ngingku keheul. Nya eta atuh agan da geuning neneng mah keukeuh ngait ka Den Iwan. Rupina we kataji ku kasepna. Wah, montong di aden-aden jelema kitu patut mah. Jelema kandel kulit banget. Samarukna rumah tangga teh cukup ku ngandalkeun ka kasepan. Kasep sareng bageur we deui gan. Wah, bageur sote bane da bogoh. Eukeur mah si neneng boga rupa. Katurug-turugnya ho lain turunan jore-jore. Atuh da dibandingkeun jeung manehna mah jauh tanah ka langit. Ibu dedah kataratina omonganna ngewa ka Den Iwan. Nu mawi ari nu arano mah benten deui sareng pamadegan sepuh. Teu ngemutkeun ka sapuk-sepuh. Nu diutamikeun dapon tiasa silih anteur ka tineung. Margi pamendakna kabahagiaan rumah tangga mah teu tiasa diukur ku dunya barana. Kapan tuang putra mah sasauranana oge teu aya gunana rumah tangga salieuk beh upami teu dumasar tina cinta. Ceuk Danu ngadak-ngadak jadi pertengtang maksudna hayang mangmenangkeun Nunung. Ambu kitu nya nyaritana teh. Nyaeta atuh ngaranna oge budak can nyaho pangalaman hirup. Bubuhan budak kakara sengserang panon acan bisa milih-milih rabi mindah-mindah rasa. Geura pikir we kumaneh naon pandangeunana ari si Iwan digawe karek celek ge geus hayang ka awewe. Coba bandingkeun jeung Den Hadi, pangkat luhur tur jelema beunghar, breh gedongna, breh mobilna, moal ngalaman nguyang dahareun kawas jelema kokoro. Hayang naon kari meuli geus karong ti ayeuna. Lamun si neneng ngajodo ka anjeunna tangtu bakal senang. Hanas eta cenah henteu bogoh, engke oge soal bogoh manuturkeun. Ari geus karasa disenangkeun mah laun-laun bakal joro-joy ku sorangan. Kitu ceuk ibu dedah ngedalkeun pamedeganana di daal soal jodoh anu jadi anak. Ke agan dupi Den Hadi teh nu mana tea dan nu ngerungkeun halisna. Piraku maneh can nyaho kapan anu tadi isuk-isuk ka dieu. Ibu dedah ngingetan bujangna.
Sumuhun anu pendek lintuh sareng hidung teh. Danu ingetan kasemah nu tadi isuk-isuk nganjang kadununganana. Harita manehna nenjo anu pendek lintuh pakulitanana hidung rupana teu beda jeung si Carmad nu dina buku teh. Barang jeung nu saurang deui lalaki jangkung begang anu saliwat oge geus kateguh moal salah deui badegana. Menang sakedeung mah Danu gogodag bari kumecrek. Nah maneh make gogodag? Henteu gan mung eta we titingalian abdi mah bet asa nilam pisan. Nilam kumaha? Ibu Dedah melotot. Sumuhun tebih teuing sun upami dina kueh teh mah teu benten kueh tar sareng jibeh. Ideuh Danu nyekekek seuri tepi geuwat dipengkek da sieun degebes ku dunungan. Montong ditenjo tina rupana tapi kudu ditenjo dunyana. Kenaon rupa siga Arjuna oge ari kokoro nyoso melalat rosa mah. Leres namun upami henteu ngumbang mah asa sareukseun katinggalna sareng lebar weh deui piraku neneng sakitu geulisna kedah ngengengkeun anu siga ideuh Danu teu kuat nahan piseurieun nyekekek seuri bangun lucueuna keranan da puguhnya atuh boh dina dadagan boh dina rupa Nunung jeung Den Hadi teh jauh tanah ka langit. Lamun dina wayang teh mah lir ibarat Dewi Subadra dipikahoyong ku Raden Burisrawa. Menggeus montong rea omong sia Danu maneh mah nyaho dinaon kami mah moal neuleuh soal rupa nu utama mah hayang nyaksian nu jadi anak waluya hirupna. Cek kami oge Den Hadi mah ti ayeuna mula geus karong bakal nyenangkeun. Coba we gerasa kali datang ka dieu meuni rebo ku babawaan geus puguh ari mawakeun keur si neneng mah atawa ka juragan pameget meuni mupujuhkeun ngintunan surutu meuni 5 pak can ka kami mere samping kebat 2 oleh-oleh ti Pakalongan cenah lain pisnangeun tah hari kitu Ibu Dedah haripet ku pamerena. Janten kumaha atuh juragan teh bade satuju wae upami neneng dilamar ku Den Hadi. Danu panasaran hayang nyaho pikiran dununganana. Nya puguh malah cenah lamun eueuh halangan mah ahad hareup rek sumping deui rupina bade ngajantenkeun. Danu panasaran nya sigana kana kitu tah ayeuna mah kulantaran maneh geus nyaho si neneng rek diamprokeun ka Den Hadi oma teh samat ayeuna kahareup ulah daek deui jadi panglayar. Lamun si neneng nitah-nitah deui mikeun surat ka si Iwan maneh montong daek. Mangga sun moal abdi ge upami diwagal ku agan mah ceuk Danu bari ngaleos di kapipir dina kituna mang lebarkeun Nunung mojang sakitu geulisna rek diamprokeun jeung lalaki ora-wodol. Ibu Dedah ngahulang bangun aya nu dipikiran ras inget deui ka semah nu tadi isuk ngaranjang nyaeta Den Hadi kadua adun. Ari maksudna eta ane marebeunghar kadua badegana rek milelehengkeun ka putrana Juragan Sumitra nyaeta anu sipatna Nunung anak tunggalna ti Ibu Dedah. Dari garwana mah Juragan Sumitra teh aya 4na, Ibu Dedah nu nomer 3. Barang ngadenge silir-silir ke bawah angin Den Hadi naksir ke anakna Ibu Dedah jol atoh wae kawantu manehna mah pidunya pisan daekna dikawin ku Juragan Sumitra anu umurna jauh leuwih kolot tayalian lantaran kabita ku bandana. Tapi disagigireun kabungah ari ras inget anakna eueuh kahadean jeung lalaki pamilihna hatena sok keheul ngageremet pikeun manehna Iwan teh mangrupa cucuk dina panon dumeh ceuk pikirna ngaganggu wae ka anakna. Keun ayeuna mah si neneng teh keur kaondangan engke lamun datang rek ditalek sina madap ka Den Hadi. Duh mana teuing sugemana lamun sok boga minantu kanu sakitu beungharna kitu ceuk pikirna Ibu Dedah anu keukeuh boga angen-angen hayang mulung minantu ka ane marejegod. Teu kungsi sawatara lila kurunyung Nunung datang kepat ngalenghoy lir macan teunangan. Kabaya berukat pulas koneng gedang samping Jonas Banyumasan karembong sutra sariak layung estu nurub cupu kana wanda jeung pekulitan anu jangkung lenjang koneng umiang. Sadatangna ka imah genta ku ingkang ibu dipariksa. Neneng
Nah gening mening ngampleng kawandangan teh. Numawi dipiwarang heula babantu ku ibu mayor tembal Nunung bari gek diuk hareupeun indungna. Ibu mah melang ka paneneng teh rarieut keneh. Ibu dedah netep dedeh ka putrana. Sumuhun Bu, ayeuna oge teh acan sae. Lah geura ieu sirah menik kekenyudan bae. Nunung ngarampa sirahna. Tuh gening paingan atuh eta panon bareurem. Geura sarekeun atuh heug tas papanasan. Kumaha ari Neng Mimin geus salamet? Parantos salamet Bu, malih nu nyawerna oge Ibu Uit. Ceuk Nunung bari bus ka kamar goledag kana kasur. Indungna ngaleos ka kamar makan tekung silila geus nyempurkeun deui bari ranggem ku dadahareun oleh-oleh bawaden hadiah teh. Neneng, ieu gara mesek buah golek. Kerariet mah mangka sakieu arasakna. Jeung ieu deui biskuit ku ibu teh can dibuka. Da ngadagoan heula neneng nu dikirimna. Ibu dedah gek diuk dina sisi ranjang beri surah seri pangoloan. Alim Bu, abdi teh hoyong nanaon? Hoyong eta we rujak asem. Bodoh. Asaan geura buahna. Aduh, meuni segar kieu seungitna oge. Ibu dedah mang mesekeun buah hiji. Sawios engke deui we Bu. Ari taeun teh sok harianeun. Pamali matak teu ngeunaheun anu ngirim. Mangkaning kitu nanti den ane meretea. Kintu nanti saha Nunung ngarenjag. Nya ti den hadi nu beunghar teh. Tadi isuk-isuk keneh ka dieu nanyakeun neneng. Samalah tadi nama rek ngadagoan ngan neneng teh ngampleng. Bade naon ngantosan abdi? Ari maksudna nu sabenerna mah rek neangan imah beulieun cenah. Tuluy ngilikan bumi juragan komis teh. Nya ti dinya tuluy sindang heula ka dieu. Di dia ngobrol lila jeung ibu. Antuk nama tuluy meulit ka neneng. Nanyakeun neneng geus aya nu boga atawa encan. Ari ku ibu teh dibejakeun can boga we. Atuh anjeunna tuluy nalengteng. Nepi ka tuluy mere oleh-oleh. Teuing geus ngahaja bawa ti imah. Teuing kabeneran wae dumeh nyimpang heula. Ibu mah ngangge ditampi atuh. Kuriak pangarahan wae engke. Nunung keheuleun ka indungna. Kan wae da ibu mah satuju. Lamun neneng daek teh mangkaning dan ane mah geus sohor jelema beunghar. Duka ibu mah ka mana wae nyarios teh. Ceuk Nunung bari ngabalieur. Nya eta kieu neneng pek ayeuna mah gara dahar heula kikirimanana. Tah engke lamun neneng geus ngarasa seger urang ngobrol jeung ibu. Bade nyarios mah teu sawios ayeuna oge dan nuju salse. Kana barang teda mah teu acan hoyong. Nunung ngerasa penasaran. Heug atuh ari kitu mah ku ibu rek dimimitian. Ibu dedah bari menerkeun diukna. Nunung ngerungkeun halisna panonna mencrong ka indungna bari teu ngiceup-ngiceup. Hatena ratu getut tunggulan. Kieu neneng, sabenerna ibu teh geus meujeuhna nanya ka hidep. Nya eta tina perkara pikiran hidep. Nah hidap geus boga pikiran kana rumah tangga atawa encan. Da piraku hidap rek kikituan wae. Kasebutna hina anak awewe segede kitu. Acan boga keneh salaki. Memang ibu oge geus ngadenge hidap teh geus hahadean jeung Jang Iwan pagawe negeri teh. Tapi ku ibu hal eta teu dianggap halangan. Dabongan eueuh carita nanaon. Rai banget Nunung ngadadak euceuy. Leungeunna ngaramesan sisi sarung bantal. Cing kumaha tah pikiran hidep. Ibu mah hayang ngadenge bebeletekanana. Ulah dikemu wae dina hate. Ibu dedah ngusapan tonggong anakna. Laras sakumaha nu dipisaur. Abi teh tos gaduh emutan, hoyong gaduh salaki. Namung Nunung ngaradag heula kawas nu asa-asa pok. Tapi kunaon? Pok ulah asa-asa, ibu dedah nempas. Namung hoyong ka anu cop sareng lelembutan hate abdi. Nyaeta leres sakumaha anu dipisaur ku ibu nembe. Pilihan abdi teh teu aya sanes Kakang Iwan. Ceuk Nunung estuning balaka. Kasaha? Kajang Iwan? Ibu dedah ngajenghok asa ditonjok angen. Leres sanaos ku ibu dianggap sanes panghalang. Namung hate abdi parantos cop ka anjeunna.
mugi ibu janten uninga nunung kekeh melit ka Iwan lalaki pamilih hatena. Jadi hidup teh kekeh rek mi berat kajang Iwan. Ari cek pikiran ibu mah hidup teh ulah mawa karep sorangan. Ari alus nama kudu nurutkeun pangjejeh anu jadi kolot. Cohagna nurut ka ibu da puguh bapa maneh mah langka aya di imah. Aina ibu rek terus terang ka hidup. Yen cindak nama ibu teh teu panuju hidup bobogohan jeung Jang Iwan teh, ibu dedah henteu sapagodos paham jeung anakna. Naon margina nu mawi ibu henteu ngarujukan, nunung mencrong kana beungeut indungna. Lantaran mah kudua kutilu. Nya ari nu jadi pangpang nama ibu teh mikirkeun pikeun hirup kahareupna. Nilik dina syarat jeung syariatna, Jang Iwan teh moal bisa nyenangkeun ka hidup. Lantaran saebrehan oge kaayaan hirupna geus sakitu waluratna, ibu dedah nganggap remeh pisan ka Iwan teh. Lepat pamendak kitu teh ibu, kabagjaan rumah tangga mah teu tiasa diukur ku harta banda, sanaos kasiput ku sagala aya, namung upami henteu dumasar kana tresna hate, tangtos moal tentrem. Wah, ceuk saha geuning ibu jeung apana anu kawin teu karana bobogohan heula, buktina awet tepi ka ayeuna tur ngarasa bagja da puguh disenangkeun. Sabalikna lamun dibandingkeun jeung ulah hidup anu ngagugu bogoh wungkul, geuning rumah tanggana teh teu oleh ripuh, ibu dedah mere conto kalanceukna anu kawin ka jelema teu boga hirupna teu beunghar-beunghar. Laras ari ditinggal dina syariat kadunyaanna mah namung aranjeuna ngaraos tentrem, margi sami-sami kagungan duriat. Ceuk paripaosna runtut rawut sauyunan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak teh saleresna. Teu ibu mah teresep kenawan runtut rawut oge ari tetep walurat hirupna, sedang hirup di dunya teh kenawan deui ari lain keur ngudag kasenangan dunya barana. Kieu ayeuna mah kulantaran ibu teh nyaah ka hidup, kahayang teh turutkeun karujuk ibu nyaeta hidup teh wayahna kudu daek kaden hadi, ibu dedah kekeh hayang ngamprokeun ka lalaki pamilih manehna. Moal abdi mah moal tiasa diasrog-asrog atanapi dihalang-halang ku ibu, ceuk nunung mimiti rambisak. Ibu oge lain ngewa ka Jang Iwan, tapi anu karong bakal nyenangkeun ka neneng. Lalakina eueuh deui iwalti den anemer, malah engke poe Ahad hareup anjeunna rek sumping deui ka dieu, nyaeta maksudna rek muguhkeun ka neneng. Alim nah geuning ibu mah maksa kanu teu suka. Moal abdi mah moal kersa margi hawatos ka Kang Iwan, nunung nyegruk cerik bari nyuuh kana anggal. Ibu dedah olohok katena ngarasa keheul antukna nyel ambek haok morongos ka anakna. Yeuh neneng, lamun maneh rek kekeh peteukeun hayang kasih Iwan, heug ku ibu disatujuan, tapi ulah ngerakeun kana harkat darajat anu jadi kolot. Lamun si Iwan rumasa jadi lalaki serta mikah hayang ka putrana Juragan Sumitra, Presiden Direktur NP Duniawi, kudu buru-buru datang ka kolotna kalawan syarat-syaratna, hoyong nenjo dipangmawakeun mobil hiji, tur pesta kawina 7 poe 7 peuting. Pek lamun syarat eta ditedunan, ibu moal ngahalang-halang, ibu dedah ngajengkat ninggalkeun nunung di kamarna. Ibu, nah teuing teuing. Duh, Kang Iwan, pimanaeun salira tiasa nyumponan ka hoyong pun biang. Namung da abdi oge teu hoyong kikituan Kang Iwan. Kulaksana urang ngahiji oge, abdi mah syukur alhamdulillah. Kalawan teu sadar nunung ngajerit bari nungkup beungeut bluk nyuuh kana anggal. Ngan sakedeung sarung anggal nu tadina bodas nyacas geus salin jenis cipruk ku cipanon. Taya mangsa anu leuwih nyeri iwal ti mangsa harita dina hirup nunung mah hatena ngalak teu leuleus, teu bisa wala kaya ngalawan pamedegan indungna.
Sabalikna ibu dedah ngerasa yakin yen syarat-syaratna geus tangtu moal bisa katedunan ku Iwan kawantu nempo syariatna oge. Iwan teh estuning buruh letik kentel pejit. Manehna mah leuwih percaya ka Den Hadi lamun Den Hadi dititah nyumponan syarat-syarat kitu teh geus moal salah deui tangtu bakal dicumponan. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.